Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Kumaha kabarna sadayana? Sehatnya? Ya, urang ngadoa sami-sami mugia sadayana dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ngalajengkeun ngalaksanakeun aktivitasna kalawan dipasihan kakiatan. Patepang deui ayeuna sareng Bapa dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Urang ngalajengkeun deui bahasan ti mingon kamari anu tos didugikeun. Mingon kamari urang atos diajar naan paniten basa bagian paniten basa maca bacaan nya aya di halaman 2 dugi ka halaman 3 kamari anu ku urang tos dipelajari. Nah, ayeuna urang lajengkeun kana bagian panyungsi basa aya di halaman 3 anu panghandapna ya. Halaman 3 panghandapna. Nah, di kelas 3 hideup tos diajar maca sajak kamari di kelas 3. Ayeuna urang lajengkeun kana bahasan anu salajengna nyaeta ngaregepkeun sajak dina panyungsi basa di halaman 3. Ayeuna di halaman 4na urang diajar ngaregepkeun sajak. Ayeuna urang cobi Bapa macakeun sajak nanya. Judulna Di Kebon Binatang, kenging Beri Putra Mandala. Kungsi abdi ka kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ninggal anu ieu beda rupa, ninggal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunia. Gusti nuhun teuing ieu di dunia tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusa. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Nah, terusnya eta dia Bapak cobian macakeun sajak. Nah, kan ayeuna diajarna ngaregepkeun pek hidup ngaregepkeun ya, perhatikan ngaregepkeun itu. Perhatikan Bapak neme maca sajak. Nah, salajengna pangajaranana nyaeta anu bagian aya halaman 5 nya nu dihandap. Ngalarapkeun kecap saharti jero kurung sinonim atau menerapkan kata yang semakna atau sinonim ya. Kecap saharti atanapi sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap anu sejenna. Di sinonim teh aya 2 kecap atanapi 2 kata anu benten tapi hartosna atau hartina sami gitunya. Contoh ieu aya dihandap contona. Lembur teh sami sareng kampung. Kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Tah lembur sami sareng kampung. Salajengna ieu aya sababaraha pancen anu tiasa ku hideup di damelan nya. Anu kahiji aya di halaman 4 bagian B anu dihandap aya pananya sareng aya di halaman genep. Tah eta pangintennya pancena tanapi tugasna kanggo pertemuan anu ayeuna. Hidup tiasa milarian, misalkan milarian videonya bade di YouTube atau napi di mana wae milarian video maca sajak bahasa Sunda. Mangga wae di pilarian anu sanesna teras cobi ku hidup diregepkeun itu. Nah, cobi ku hidup diregepkeun. Nah,
ayeuna kan urang ngaregepkeun sajak. Nah, tina ngaregepkeun eta urang teh tiasa terang eusi sajak eta teh naon, sajak eta teh nyaritakeun naon gitu. Cara saha nu ngarangna, naon judul sajakna. Eta mangpaatna tina ngaregepkeun sajak gitu. Sakitu panginten pembelajaran dina dinten ieu nya, pembelajaran bahasa Sunda di kelas 4 anu bagian kedua. Dina video bagian kedua bahana aya di halaman 4 dugi ka halaman genep di buku paket pangrumat basa kanggo kelas 4. Sakitu anu kapihatur, tepang deui engkeun dina video anu salajengna. Hatur nuhun perhatosanana, tetap semangat belajarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.